Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Surela cilung nang bule majuna raja ngagunakeun kecepatan gerakna. Tapi Mbah Renggong geus sayaga diri ti angalna. Harita manehna mampu ngimbangan kecepatan gerak panarajang anu jadi lawan sarta ngabendung satiap panarajang anu datang. Daya pangbendung anu jelawan ngajadikeun nang bule kadolong mundur ka tukang bari ngarasakeun kanyeri dina sapasang leungeunna mangsa bantrok jeung sapasang leungeun lawan. Sangkiu keduk geus keduk geus daligdeug nang bule ngadaligdeug mundur ka tukang tapi gancang nang bule mancuhkeun di tangtunganana. Si laing leuwih hade nyerahkeun diri nang bule sakurang ajar. Da kudu maksakeun maneh. Maka jeung hayang ngungkulan anu jilawas sarupa sia. Sok kamanya kadempa ieu mah kolot bajegong. Tong loba ngomong sia kuda Renggong. Moal lila deui maneh bakal ngajolopong sagi tajong saku aing. Hasok giliran maneh ayeuna anu maju narajang sia. Aing hayang ngarasakeun kakuatan panajang maneh. Mun heueuh mah bakal mampu ngarubuhkeun aing. Kurang ajar sia. Adah panajang dewek sia. Surela cilung Mbah Renggong majuna rajang. Mun seglai nang bule anu jelawan tangtu bakal kapalingan gerak tapi nang bule mampu nyingkahan satiap panarajang lawan anu datang. Sauhiu gerak plos. Sauhiu gerak plos. Malah lain saukur nyingkahan panarajang hungkul. Tapi dina hiji kasepetan anu hade nang bule panarajangna bubus nyusup di antara celah lolongkrang anu jilawan. Panarajangna bule ngahantem kana dada jeung careham anu jilawan. Ngajadikeun Mbah Renggong ngabangkeung mundur ka tukang. Sat serusup hiuk jebrot geus. Wah! Jada sakurayar. Urang sia. Aduh. Mbah Renggong ngagerok kaget bari ngabangkeung mundur ka tukang. Gancang Mbah Renggong ngajaga kasaimbangan badana. Ngabangkeung daligdeug radeg. Mbah Renggong mancuhkeun di tangtunganana bari ngatureng hapanapasna dibarengan ku kakaget sabab teu nyangka sacango buuk bakal kabeunangan ku panarajang anu jilawan. Mbah Renggong jadi beuki panasaran. Harita langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat Bajrawesi dibarengan ku kakuatan tadaga lapisan anu sapinuhna. Bari ngawangun pasangan dina jurus pamungkasna, harita Mbah Renggong terus nyarita ditujukeun ka nang bule. Si lain geus lain ku dicangkalak sia da bule. Tapi ku dipodaran sia.
Semohon mangga ay bagog mas ya kuda renggong. Kurang ajar salam bule. Iya, jadinya lu kurang ajar mah kolot bedegong. Dewe geus moal merede ampun jeung kasempatan pikeun budak kurang ajar. Kawasi lain sia. Tang ngomong wae atuh sia teh jeblor-jeblor we sia pangabegug mas teh. Urang terus sia di satalungna. Mohon mangga. Tada sia jeung pamungkas baja wasi. Sia konteol kurang acara sakit sia lihat sorela celung Mbah Renggong maju narajang ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna nang boleh ngarti panarajang lawan anu digunakeun nyaeta jurus pamungkasna teu bisa dianggap enteng. Harita nang boleh ngimbangan kecepatan gerak jeung kakuatan panarajang lawan. Ngabendung saja panarajang anu datang. Bantrokan kakuatan panarajang jeung daya pangbendung nang boleh ngaliwatan bantrokna sapasang leungeun masing-masing ngajadikeun nang boleh ngadalig di kadorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sauhiuk kadugas hiuk jebrol gas. Daligeuh nang boleh ngadalig menurut ka tukang. Mbah Renggong nuturkeun badan lawan saterusna ngasupkeun panarajangna kana dada lawan. Eta panarajang geus teu sempet bisa disingkahan ku nang bule. Ngajadikeun nang bule ngacengkang terus rubuh ngababengkang. Sat sabuk hiuk jebrol gas. Nang boleh ngakeronahan ka nyeri balik ngacengkang ka tukang terus rubuh ngababengkang maring lemah. Mbah Renggong mancuh dina tangtunganana merhatikeun ka nang bule bari ngumbar ka sukahatena. Ceuk dewe ke naon sabedegong kurang ajar. Nang bule sakumaha hebata ilmu silat cilai tetap moal mampu dipakai ngimpangan acin pangatnya dewek Malaysia. Jadi engke di mana si Rawing aki si Laing jadi tarung jeung dewek mangka nasibna bakal sarwa saperti yang jadi incuna. Malah si Rawing bakal sujud di harapan dewek. Bari leweh minta ampun. Ku cara kitu bakal punah kan nyeri hati dewek. Malah sanajan si Rawing aki si Laing minta ampun balik cerik ketih bari masalah. Dewek semua diberi ampun. Dibodaran ku dewek sarta bangkena dijadikeun parab keur buaya anu aya di muara. Si Laing jeung anu jadi aki memang salwa belekugna sakurang ajar. Anu matak bakal nyadangan nasib anu sarua deuleu. Jata modar ku leungeun dewek sia. Nang bule ngadenge caritan Mbah Renggong anu geus ngahina ka dirina jeung ka si Rawing anu jadi akina. Harita jadi muncak amarahna nang bule. Ngajadikeun kaluar kakuatan puncak anu mancing dina dirina nang bule. Marengan kana parobahan kayan dirina. Nang bule ngonial hudang lalaunan terus cengkat nangtung. Bukna dirancung jarocong heuras kawas-kawat. Serot panona jadi semua anu hurung. Kulitna ngajadak jadi berem. Mbah Renggong jadi kageteun oge. Rada ngageter hatena ningali parobahan kayan dirina nang bule dina waktu harita. Anu geus sengkat nangtung dina kayaan teu sakara-kara. Campaka anu geus cengkat nangtung barang ningali kana parobahan kayan dirina nang bule harita jadi kageteun di barengan ku ngageter hatena bari ngomong sorangan. Boga kakuatan naon cenah si nang bule kurang ajar teh.
anu tadi geus dirubuhkeun. Ngadadak bisa cengkat nantung dina kayan teh sakara-kara kasih kurang ajar teh. Sada parobahan kayan dirina kabilang aneh. Betasa kakara aing ningali kajadian anu aneh. Jadi sentara oge kan hatena moal buah sinang bule bakal mampu ngukuran Mbah Ronggeng. Cing kuat Mbah Renggong ulah bisa dielehkeun ku sinang bule si kurang ajar. Sampai kamu serkeun diperhatian ka tempat tumangsungna kajadian. Sedengkeun nang bule sameme leungit ka kagetna nu jai lawan harita geus mihla nyarita. Maneh tong kaget sia. Kurang ajar. Justru didinya mentong kaget mah sakuda Renggong. Dah sia. Neuleuh parobahan aing. Pasti rada kagetnya. Kaget naon sakurang ajar? Aing geus bisa nebak anjir. Didinya kaget neuleuh kana parobahan diri aing ayeuna. Bebeakan sia ngahina ka aing jeung kanu jadi aki. Sakedeung deui maneh anu bakal ngarandapan dirubuhkeun ku aing anjir. Malah maneh anu moal diberi ampun ku aing. Wah, kumaha manusia. Aing maling ngomong kosong kawas bebengok didinya sia Renggong. Hasok maju di sia. Tarungna jeung aing. Urang sacakel kebek sia tong asa-asa jeung aing mah. Urang aja si Renggong kopong. Diwajak sia ku aing. Beungeutna anu goreng sopak teh sia ku aing mah diacak-acak sia. Mbah Renggong beuki bedah amarahna. Sikap jeung carita nang bule mangrupa panghinaan anu luar biasa ka dirina. Mbah Renggong langsung saga diri pikeun majuna Rajang ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Wah, dasar budak setan sia. Urang ajar rukak lanyap sia. Kumaha ngahina ka dewek sia. Ajar. Bangkulu kawas lain memang kudu disagancang di podaran ku aing sia. Dadah siapa lajang dewek modal silang bule. Cidung Mbah Renggong majuna Rajang. Ningali Panarajang lawan datang, harita nang bule teu nyingkahan Panarajang. Dina kayaan tetep mancuh dina tangtunganana. Harita sapasang leungeunang bule ngapendung Panarajang lawan. Sawuk hiu keduk gas. Hiu keduk gas. Daligdeug. Mbah Renggong adaligdeug munul ka tukang sababaraha rengkah, sedengkeun nang bule teu ingkah di tempatna. Daligdeug. Raneg. Mbah Renggong gancang mancuhkeun di tangtunganana, bari ngatureng hapanapasna dibarengan ku rasa kaget anu lain dikieuna ningali kaayaan nang bole tetep mancuh dina tangtunganana, dina kaayaan sapasang leungeunna teu sakara-kara. Padahal Mbah Renggong ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Sapasang leungeunna jadi teas kawas beusi. Sakuruna mah sapasang leungeunang bule teh parotong mangsa bancok jeung sapasang leungeun lawan. Waktu keur ngapendung Panarajang anu jai lawan. Mbah Renggong ngahuleng bari ngomong dina jero hatena. Edan syukur ajar. Boga kakuatan ilmu nanahawan ca sinang bule. Aing asal teu percaya budak lalaki nu kakarek makalangan di dunia kajawaran. Boga kamampuan nimbangan kana kakuatan ilmu silat bajra besi jeung kakuatan tenaga lapisan aing. Dengar ti aing. Kanyataan nu meh teu bisa dipercaya ku aing. Tapi asa pira ku aing kudu elih cacaten ke budak satepak. Anu jelas aing teu bisa saukur ngadelkeun ilmu silat bajra besi.
Aing kudu ngagunakeun kakuatan ilmu simpenan Umbul Wargu. Mun kaya kieu mah. Ku kakuatan ilmu Umbul Wargu, mangka Parajang lawan bakal balik deui ka dina sorangan. Ku cara kitu sinang boleh tangtu bakal bingung jeung kagetan. Sabab Panarajangna bakal malikan ka dina sorangan. Bener. Aing kudu ngagunakeun ilmu Umbul Wargu mun kaya kieu bae. Ningali Mbah Renggong Kacan Sagadiri deui pikeun neruskeun tarungna. Harita nang bule musulkeun panetepna ka nuju lawan bari nyarita. Ieu mah kolot-kolot bedegong si kuda Renggong teh. Mane mah tarung teh kalaka diselang heula ku ngahulang mikiran naon sateh bingung, ha? Bingungnya. Si Renggong kopong. Kumaha masih kene untupan sa maneh teh? Lain hulang-hulang wae sia. Hah? Untupan kene pikeun nuliskeun tarungna? Mun sakira geus teu mampu mah sok dek ku sujud dihareupeun aing sateh anjir montong diteruskeun. Percuma diteruskeun oge sateh. Jadi lain si rawing aki aing anu kudu sujud ka maneh sia bebengok. Tapi maneh anu kudu sujud ka aing, kuda Renggong. Hasok rek kumaha maneh ayeuna sia, aki-aki goreng sopak. Kurang ajar si lain. Montong wakaboga angkapan geus aya dina kaung kula nang boleh. Dewek masih kena sanggup pikeun nuliskeun ieu tarung. Nya sok cek aing oge, ring kana kahulang-hulang sateh. Malah si lain montong kaget. Kaget naon? Ulah bingung sia, mun sakedeung di Panarajang dilakukeun ku si lain. Bakal malikan deui ka diri sorangan sia. Oh, begindang. Cobi mohon mangga. Sok lah. Aduh aheula si lain bakal piakeun tanaga jeung kamampuan. Geus kitu mah kari kira tebe kalau bakal merenang si lain boleh. Oh, gitu. Mohon sae. Oh, eta mah koyong sia, mohon cantang tuh kena kaing mah. Beus ah, muntong loba ngomong, Renggong kopong. Maneh rek ngagunakeun ilmu nanahan oge di singhareupan ku aing mah anjir teung nuleuh aing. Bebenyit kene anjir. Hasok buktikeun kakuatan ilmu anu disebutkeun tadi ku maneh teh sia Renggong. Mbah Renggong ngusurkeun kakuatan batina bari ngarapal mantra. Pikeun ngagunakeun ilmu simpenan anu arang langka digunakeun mun teu kapaksa nyata ilmu Umbul Wargu. Sanggeusna beres ngarapal mantrana, harita Mbah Renggong heuteuf seukeut ka nang bule. Bari tos nyarita di balung jeung seuri. Dewe kesagat tiri pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu Umbul Wargu sia. Jadi mun si laing hayang ngabuktikeun kahebatan eta ilmu dewek, bangka ayeuna waktuna si laing anu kudu maju narajang sareng bule. Panarajang si laing ku dewek moal disingkahan deuleu sia. Sabab kakuatan Panarajang si laing moal aya hartina sareng bule. Moal aya hartina pikeun anggota badan dewek. Hasok gunakeun kakuatan Panarajang anu paling hebat sareng bule. Rumpuhkeun dewek mung pegug sia. Meli harampang kitu masih kuda Renggong ngabacot teh anjir. Sek aing oge. Aing mah moal gimir anjir. Beneran ye. Aslina maneh teh hayang ditarajang ku aing. Sok sia, tong asa-asa. Tarajang aing. Mangga mohon. Sok. Ari pagug mah sia. Mohon mangga. Terus panajang aing moal disingkahan kitu. Wah, moal. Hebat mun heueuh kitu teh. Keur aing mah eueuh ilmu Umbul Wargu sagarupa anjir. Tadah sia kuda Renggong. Tadah ya panajang aing. Heyya.
Cilung nang bule maju narajang karep hayang ngabuktikeun kahebatan ilmu umbul waregu anu disebutkeun ku Mbah Renggong. Waktu panarajang nang bule sababaraha senti deui kana anggota badan lawan, harita nang bule jadi ngagero kaget waktu daya panarajang na malikan kadirina sorangan ngajadikeun nang bule harita ngabangkieung meureun ka tukang. Sat hiuk bangkieung. Daligdeug gancang nang boleh ngajaga kasaimbangan badana saterusna mancuhkeun tangtunganana. Mbah Renggong musirkeun paneuteup ka nuju lawan bari terus gumar caitanana. Ku si lain geus dibuktikeun kumaha kahebatan jeung kakuatan ilmu umbul waregu sia bule. Panarajang si lain malikan kadi serangan sia. Anu badak si lain pasti oge kaget jeung bingungnya. Mikiran kumaha carana ngimbangan kakuatan ilmu umbul waregu. Anu jelas dewek boga kayakinan si lain mah mampu ngimbangan kakuatan ilmu digunakeun ku dewek. Kalau aing mah henteu sing ngarasa kaget jeung bingung Renggong. Ngomong bati bledug sia mah dala aing ya, aing teu sentar, teu kaget, teu sieun anjir. Maneh rek ngagunakeun ilmu nanahan oge moal bulung diladenan ku aing mah anjir. Kali giliran maneh ayeuna mah anu maju narajang ka aing sok. Kitu ge mun maneh teh bakal mampu ngarubuhkeun aing Renggong. Hasok ya. Maju maneh. Sok Renggong kopong. Mun bener mah sia ngarasa jago. Kolot bedegong. Anu kudu ditajong bebokong. Kurang ajar sia. Jadinya kurang ajar mah. Si lain geus sabar hayang gancang modal sigana mana bule. Sok. Dewek bakal dibuktikeun kumaha akibatna mangsa panarajang dewek tumiba kana anggota badan si lain sia. Kada sia kurang ajar. Heya. Jurelat cilung. Mbah Renggong hayang sagancang nggak bisa ngabinasakeun anu jai lawan. Harita panarajang ngagunakeun jurus pamungkas ilmu silat Bajrawesi digambungkeun jeung kakuatan ilmu umbul waregu anu ngalapis dirina. Ningali panarajang lawan anu datang, harita nang boleh tenyingkahan eta panarajang tapi ngabendung ku sapasang leungeunna. Sohiu keduk gas bangkieun. Pikeun anu kadua kalina nang boleh ngabangkieung menurut ka tukang sababalengka. Sameme nang boleh bisa mancukeun di tangtunganana. Harita Mbah Renggong ngajorelat nuturkeun badan lawan nyusul tepus ku panarajang susulan. Eta panarajang geus sempet disingkahan jeung dibendung ku nang bule. Panarajang Mbah Renggong ngahantem kana dadana nang bule. Ngajalikeun nang bule ngacengkang ka tukang terus rubuh ngababengkang bae lemah, joy lasat hiuk jebrot das. Rubuh aing Nang bule ngageronahan ka nyeri bari ngabangking terus rubuh ngababengkang. Mbah Renggong mancuh dina tangtunganana bari ngumbar ka sukahatena. Cek deweke naon sana bule bedegong. Sok sanajan si lain memang lain budak lalaki biasa. Tur incuna sirawing. Tapi kangaranan izin jajaten ngalawanan dewek mah pamuhalan bakal mampu ngimbangan ajen pangati dewek dari sia. Karasa ku bebok sia. Sakumaha hebat ilmu silat cilaing. Tapi tetap dewek geus leuwih jiheula jeung leuwih lila makalangan di Jaga Jawaran.
sedangkan si lain anu ngarasa boga angkehan incuna si Rawing hayang makalangan dirinya kajabaran tapi karek taruh ngalawanan Dewi Kogi si lain geus dengar cadas ya kurang ajar malah bakal terus balik ngaran dulu sia coba rek kumaha sering ayeuna bule Nang bule anu keur ngagoler dina kayaan bari ngarasakeun kanyeri memang keur bingung mikiran cara pikeun ngimbangan kakuatan anu jilawan dina kayaan keur kitu ngadadak ka telang bule ngadenge suara si Rawing anu jadi akina anu nyarita satangan saukur kadenge kunang bule sorangan apanya kangaranan keur makalangan mah ulah rek halangan ku kanyeri na malah henteu kudu ngarasa bingung mikiran cara pikeun ngimbangan kekuatan ilmu lawan duh ampun hafalan ilmu lawan anu sakumaha hebatna oge nang tetep bakal aya kalamahanana jadi wajar nang apanya mun ayeuna aki rek ngabejaan ngeunaan titik kalemahan kekuatan ilmu anu dilawan jadi engke dina nipankeun sasaran panarajang teh kudu keuna kana titik kalemahanna teh ya aduh ampun apanan eta teh kudu dicatat dina ingetan jeung dilakukeun ku hidup nang boleh nyatat dina ingetanana caitaan si Rawing anu jadi akina ngeunaan titik kalemahan kakuatan ilmu umbul waregu anu digunakeun ku Mbah Renggong dina waktu harita nang boleh ngorejat hudang terus cengkat nangtung dina kayaan teh sakara-kara Mbah Renggong kerung bari merhatikeun kalebah nang bule kabilang kageteun oge ningali daya tahan badan nang bule anu masih keneh mampu mancuhkeun di tangtunganana Mbah Renggong ngomong sorangan dina jero hatena edan bener-bener luar biasa daya tahan si nang bule boga kakuatan ilmu dah hawan ya mangkuluk ge sakuluna mah manehna geus moal mampu usik-usik acan tutas katipanan ku panajang aing aram ciada aing jadi bagi palasaran ku ieu mangkuluk bet asa piraku budak setepak kawas sidang bule bakal mampu ngimbangan kekuatan ilmu umbul wargu aing kudu ngagunakeun kekuatan panajang leuwih hebat mun kaya kieu bae nang bule muserkeun paneutupna ka Mbah Renggong baitus nyarita sikap jeung caritanana ngandung panglelewa bangun anu ngahaja sangkan nuji lawan beuki tambah bejah amarahna halah maneh tong waka gableg gaduh pamikiran geus aya di pihak anu unggul sia kuda Renggong deuleu aing teh sakara-kara sia goreng padut tarung masih keneh lumangsung sia apanan padeleh kumaneh oge aing masih keneh nangtung jeung buncelik bener teu hatina aing masih keneh sanggup neruskeun tarung sia Renggong tepikeun ka maneh rubuh ngababangkang sia jadi pecundang bari nyandangan wibirang hasuk urang teruskeun bisa kaburu beak waktuna sia Renggong kopong Mbah Renggong sagad diri pikeun miheulaan majuna rajang ku cara ngaronjatkeun kakuatan panarajangna diharapkeun bakal mampu ngabinasakeun anu jilawan si laing mentong nya sampai ka belah karab sada bule lain dewe kalau bakal ngababangkang jadi pacundang deuleu tapi si laing anu bakal ngababatang jadi bugang deuleu sia rasakeun panajang dewek serang bule motor sia
Jurela cilung Mbah Renggong maju narajang. Mukaha kecepatan gerak jeung kekuatan panarajang leuwih hebat tibatan tadi. Nang bule leuwih ngaroncatkeun ilmu pangenteng badana pikeun nyingkahan jatangna panarajang anu jilawan. Cirim nang bule jujuretan teu beda we ti kalangkang. Bangsa nyingkahan panarajang lawan, runtuyan panarajang Mbah Renggong daya anu bisa kena kana anggota badan lawan. Sok hiuk gerak plos. Sok hiuk kolebat plos. Sanggeusna runtuyan panarajang lawan daya anu kena kana sasaran, harita nang bule males narajang. Saukur geseh waktu sababaraha detik sanggeusna nyingkahan panarajang lawan. Harita nang bule ngasupkeun panarajangna bari ngacoelat terus. Ngagentak luncat ka luhur. Panarajang leungeun katunang bule ngahandem kana ti lawan anu beulah kenca mangrupa titik kelemahan kakuatan ilmu umbul waregu sakumaha anu jelaskeun ku Sirawi. Jelewat cilung kalayang sat hiuk jebrot deus. Wah! Edan cara aduh jadi aing tuh. Mbah Renggong ngageronahan kan nyeri bari ngabangkiung menurut ka tukang sababaraha lengka. Mbah Renggong bari ngarasakeun kan nyeri kaget anu lain dikirina. Sarta ngarasa aneh sabab nang bule siga anu nyahun kana kelemahan ilmu umbul waregu anu digunakeun ku manehna dina waktu harita. Kejadian saterusna marupakan nyata anu meh teu bisa dipercaya. Boh keur Mbah Renggong kitu dicampaka jeung opat urang pangawal teh sabab sapada harita